teuing kukupu ibarat kenangan bawa beca pasep tetap kali ibu harus dijadi teman kemarin dong gue atuh eureun sia Yahudi ah. aku mau mun kena ka bapak tatang ulah sok babare daugan Eureun sia kafir. ngomong tuh kemana karep nyebut kafir Teu izin ku Ibu Iis. ya isin eta Teu oge izin ku Pak Tatang sia teh. bogo isin Jauh di Jugjug anggang di Teang ti dieu ka Bandung tidak jauh. wah dan nya Kari-kari saya sabotase. nah wake nyebut sabotase Prioritaskeun ieu teh lain waragan saeutik kieu teh can duit dolar. akang mah eta boga duit dolar Kalau tah milik dalang teh kitu. deet milik nama Eta teh $100. aduh buruk beres akang Sia hayangnya kuat duit gitu lumayan deuleu teh luar biasa deuleu jadi dulur ongko. nyanya manyangkeun baraya ongko Hari dewek meureun ka ieu teh ai umroh ka Saudi Arabia teh rek diteangan patatang di dieu dewek. nyanya kang teh Gitu bener. Bayangkeun ku si laing ieu Ibu Iis bakating ku nyaah deudeuh ka putrana neuneun ka deudeuh nu na kanyaah nitip ka asih sumohon ka putra putrina anu ayeuna sasatna keur disep yo rengse disepitan dipanghiburkeun ku dewek. wah ku akang Dugi ka dibelaan naik ka luhur panggung budak cerik oge dibelaan di pangku. di pangku sampai ka Ibu Iis tah kira ku patatang henteu. pernah nama itu sarang patatangna Nama teh oh nama itu sarang patatangna eta salamar sewang alhamdulillah jazakallahu khairan sira nuhun. Mudah-mudahan cing kagentos anu melipat ganda. amin Iya, salamar $100 deuleu. nya $100 atuh meureun. Iya, di waduh. dirupiahkeun mah jadi Paingan eta dewek ka kerenyedan leungeun kenca. oh gitu akang Heeh. nyawe Eta tanah rek nampiling si laing. tanah bukan rezeki mah Alah, teuing tanah rek aya milik teh sok pikir ku si laing tah daek nyaring peuting teh kitu deukeut rezeki. lain dideetkeun kang Nu tak pek si laing sok salat tahajud peuting teh. Lain ngode pagawean teh. Heeh. rek tahajud kumaha nabuh wae Ai ieu murang kali di sepitan teh ieu teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. oh ieu teh Kangjeng Nabi Ibrahim mah kapungkur di sepitanana teh yuswa 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot, jeung ramuk, jeung liat. lihat lagi Heeh. geus kolot pasti lihat Jeung ku bedog nu mintu teh geuning tina dekor tina batu. tina kampak batu Bayangkeun mangkane si eta mah sensitif tong boro make jeung diteuk-teuk. Katode saeutik oge ngarenyet kitu. heeh kasin truk geus heueuh Kasintrek saeutik teh kitu kanya. Mana mun aya nu dihareup aya lawanna kitu. lamun sarangkana Oh, da eueuh anu kitu. Bejol ngacu geuningan. Alah. wah udah kaki Nya, benar nah cenah geuning aya mah budak keneh di sepitan. untuk model kapungkur Nah, teu geus kolot. kan Nabi Ibrahim Abeh tereh cager. Aya budak keneh mah. dari budakan eta cager Masih gitu. keneh uduh jeung abeh tereh cager. oh budak mah Budak mah pek pecakan nu 40 tahun. aku mah 40 tahun Disunatan hese rek cageurna teh. serek cager kumaha ya Karek saminggu karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna jo pudeg-deg. Wah, renyah deui teh. Getihan deui. oh Aduh, bawa deui ka rumah sakit.
Oh eta secager teh merenya. Babari cengkat merenya. Heeh. Karek saminggu karek kumapur aya nu kiih di pipir. Kadenge merenya. Heeh. Kadenge ngomong. Ditaong ge katempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Wah, irah dipakena cu euy. Mulai teh kaop cager. Heeh. Teu kaop cager jadi tere cager. Oh, budak mah bener. Tuh. Teteh anu sajajar jeung nyunatan teh diantarana ngeuretan kuku, Oh, ngeuretan kuku. ngadawung kumis, ngeuretan kumis eta kumis teh ponokan, Ponokan. tuluy bulu kelek, Terus naon deui? tuluy baok. Jorang. Naon sia teh? Baok teh jorang, teh jang urang. Nah, make jorang sia da ngaranna goblok. Nah, ari aing panggil jeung baok kudu nyuwut bihun. Oh, iku kitu teh Dina mah. teh sia teh make jeung jorang da ngaranna. Iku teh mah heueuh masna. Aku bahasa Inggris mah. Kira pe. Kitu. Bener. Nah, canapan orang Yahudi ge osok ngurutan kuku. Nah, ada orang Yahudi ge osok ngurut kumis. Sarua teh. Ya, tapi orang Islam mah aya hakiki, na aya hakikatna. Kumaha hakikatna kan? Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Oh, eta teh. Iman, tauhid, makrifat, Islam tuh. Islam. Heeh. Naon cenah hakikatna sakur nu manjangan tetep. Oh, di antarana naon? Kagorengan geura sok. Kagorengan kumari akang. Tatangga kabeli mobil panas hate teh. Ngagedur. Malah kaituna fitnah. Wah, pantasnya nyegik kitu. Teh sudan. Horna dipanjangkeun kagorengan teh. Teuk-teuk atuh. Deg eta. Tatangga kabeli sawah sujud ka Allah, nuhun ya Allah. Tatangga abdi kabeli sawahkeun, abdi nu rek milu dibuatna, abdi nu rek milu maculna. Tiis teh kana hate. Di ciri harang Tuh. panon mah. Non rugina. Naon rugina. Mun kabeh jalma kitu Tatangga kabeli mobil, nuhun Gusti, tatangga abdi geus kabeli mobil, abdi nu rek milu numpakna. ngiring nebe. Genah pan. Ya, di ciri harang panon tuh. Alhamdulillah Gusti, tatangga abdi nyanung. Kumata. Abdi nu rek kilirna. Salah. Ontong. Jauh-jauh ke kilir. Tak itu nangka. Ya, Benar Kang. aya tatangga goreng lampahna omong-omong deui kurang teh kebatur ulah dipanjangkeun cukup we semet urang anu nyaho. Aduh apa? Hah? Benar. Ulah manyangkeun ka gorengan. Doakeun bayangkeun ku si lain ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus. Bari kalalajoanan ku Dan sadaya. kalalajoanan ku sararecan anu milu hirup ayeuna nu dagang. Nu dagang baso, nu dagang papakean, nu dagang cocoan Martabak, budak, oh. cocoan kolot. Naon tuh cowok? Naon nu dicocok ku kolot. Nah, teu mungkin nyoba naik. Patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja. Bener ibadah. Tuh, ibadah. Ibadah agung tuh teh. Arahkeun sagala rupa oge. Nya, Lah, kitu. Kopi. Moah, sia teh kopi we cicing lanan. Inum ku si lain kayaknya. bae mentong dicarekan kan. Alah. Cek tukang kopi teh sarua we jeung sia aing keur usaha. Pek cing payu euy. Cing payu. Tuh, tukang kopi oge jauh-jauh titik di mana teh? Wah, di jauh akong di Paleren. Oh. Cileunyi tuh. Oh, Cileunyi. Dagang kopi ka dieu bayangkeun. Kurang Paleren padahal. Nah, di Cileunyi nu beukeun kopi gitu. Teuing. Sayang mah jual Cileunyi nya kan. Heeh. Nya, Eta usaha teh kulan. tak kitu nu matak doa ti sararea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda. Amin. Dipanjangkeun yuswana, Amin. sehat salalamina. Nya, Amin. atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana. Amin. Kang.
sing jadi presiden ibu budaknya tong kapalang. ulah kapalang ngadoakeun mah Benar. nya Tong kapalang. tuh si nengna putrina atuh mudah-mudahan sing jadi putri anu sholihah Amin. nya Laras. tak itu doakeun ku urang Sak. saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean setiap loba dulur loba rezeki Loba baraya bener. heeh ulah neangan pimusuheun hirup mah Nanaona. heureun moga musuh hiji oge Heeh, eureun di boga dunya. baraya 1 juta kurang keneh tah Heeh, nya bener. itu puting ieu luar biasa nih kaleresan ieu teu hujan Halo, tadi Dok. siangna hujan ngericik ya Tadi sonten. Digeyer hujan dia. heeh oh kena da usumna jadi urang mah negara surga teh negara urang Heeh, buat yang rezeki. tuh bukan lautan hanya kolam susu tuh dangdut dangdut bukan lautan aki-akinya oh susu ya. Kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini-nini Anak jodohna. kawin aya puting sare jeung isuk-isukna paeh we Nah. budak ngorana Nah, make mau. meureun ngenyol susu ka daluarsa meureun Keracunan bener mah. aduh ampun Geus loba bakteri bener. eta lalawora atuh nya mun urang mah heeh Mun urang mah pariksa heula. lah itu cek aing alhamdulillah pan urang bisa diumung pulung di dieu nya Heeh, Kang bongkok ngaronyok alhamdulillah ting Ese rek Heeh. sahaja mah kieu teh mah. cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban Oh, lebaran kamari lebaran bahasa lebaran Idul Fitri memeh kurban Idul Fitri itu. dewek eta rek ngawayang ka pamanukan Oh, harita teh oh kok. bayangkeun Itu patok besi. ai palebah ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu mogok mobil teh mangkaning di dinya teh geus jam 7 Bisa kumaha jam datang. 7 puting Oh, rek datang. jam wah sebelas. si teh pasti kaburitan mobil di kitu teh hirup Motor jam motrot nu ada teh. heeh pasti aing dibaeudan kuno hajat Oh, buat yang dipotong. eta mah kulantaran loba kasieun heusieun kaputingan pisan joy rei wayang ngising Sok segala karasa apa. oh aing ngising ka itu kaleba kasusukan ini aing lumpat oh can nepi kasusukan Berjalan. geus merejel manten kana calana Ayo Teku- mata itu. Kuat kuret. ai sugan aing pihituteun baru dihejeunkeun ai borojo teh sarerea biji sarombongan Berat TKB. Dia kapusian. datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna Ya udah geuleuh. atuh aing teh teu make kolor aing geus bebersih aing make deui calana panjang aing ngasupkeun cokor mun sukuna saku kakait saku calana Ku jempol. barawak we atuh saku teh jadi molongo naik ka tongoh di mobil anger teu hirup Wah, tuh ku tadi kieu teh mah. oh makaning mobil bus pararinu untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun aya dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pas sedek Atuh komo lebaran Oh. teh. alah nya eta dina raraga arus uih Harus balik. ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya Di luhur oh aya. nu ngajajar teh ge maruntang Aya besi. aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang supir mau ditinggalkeun ya ku aing aing kana bus dan nyata sieun kaputingan teh Sieun kapentingan tanggung jawab. nah eta mah euy Tahu Kang? copet makaning awewe copet teh yo sulusup teh kana saku teh nyaho saku aing teh molongo
bari jeung teu dikolor pan aing teh jokep teh kana bobogaan aing eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu ada Kasingna jeung HP teh ngenyod kasingna leueur direret ku aing awewe wah didengkeke leungeunna teh ku aing kak sok sia copet sok sia mending dicorowokeun ku aing copet mending cook nyameureun copet teh mending nyook geunah we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler aduh ampun batur geus turun teh manehna anu leuleus alah ditanya tuh copetna Kang lah anyaan Kang rupa-rupa eta mah datang ka pamanukan kebenaran euy naon Kang keur perebah ijab kabul ya aku mah jam kabul sih naik kedek teh ka panggung caritana geus pidato kembang gadung torok-tok we ngawayang efek teh aya nu mukakeun lamak salamak nu kieu oh dihareup padahal si goreng copetean awewe kok kumaha cenah namprak aing bayar anjing ulut ya gaco beta bayaran beneran Kang aing ini era teh aing geus bukakeun pana kabayang rupa-rupa pengalaman aing gaco ya rupa-rupa eta teh ayep sinen nyerengeh we harita lain lagi ya Kang lain eta sinen lagi ayeuna mah ngarora keneh sinen teh Oh. nu karolot aja mah geus pangsiun ayeuna mah galalar Kang kadaluarsa itu mah geus dihina ku urang Majalengka oh dina aku mah cerita tah heeh pada sinen mah dina luhur panggung mah rada mencerang mah eusan rada geuli heeh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh geus wedakna di Sibeungetan aya di Kadipaten pan dina lampu stopan di dinya truk teh eureun dinya da lampu beureum eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen aku mati sinen kenunutan atuh geuning sinen age meuni pewat heeh ampun eta beungeutna meuni jiga Manalika alah susuna ge meuni lepek era lain kata gede kudu ngarora susuna ge sarideung kabeh sarua we sinen ge sok hitut osok gitu ngan ai hitut dalang tara kadenge nah tara waktara kadenge kumaha da hitut dalang sok dihijikeun jeung kecerek ai merangkeun teh tengah heujeun dut cerek kadang-kadang heula hitut oh jadi nyaw-nyaw bau ai sinen mah hitut teh ngageber nah piraku tai beri kawas susah da diukna emok meureun eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang kapenet ku keneung nya kapaksa seseleke ka hareup di hareup aya baligo kadupak aduh ampun itu teh kawas sedih harunya mah anu balik ti Lampung di Sumatera aki-aki mangkaning meureun geus neang anakna ti Lampung da jauh lempangna ge ditarungtun cucu tun ai ti Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri ti Bangkauhuni teh geuning ka Merak numpak kapal cai pelabuhan atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut kala luar tah ngajajar dina dek teh dek kapal awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut bari ningali cumi-cumi catur heeh ai jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngajerit uing kumaha si horeng kantongna ragrag ka laut walah tulung
Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Jangan surat-surat. Saha nu bisa nyokot nulungan pek cenah duitna 5 juta ewang jeung kuring. Saha ngurek nulungan da atuh saur aja modaran maneh ka laut mah. Heeh. Wah, eta pisan euy jejeret teh pisan awewe. Hayang aya nu nulungan. Da eueuh atuh. Nah, eta mah aki-aki saurang joga jeleng. Gejebur. Keceplok. Karonjang eta kabeneran kantongna teh. Udah. Kantong awewe gor we surak eta jelema di luhur. Wah, jagoan aki-aki. Pada muji. Eta mah pagawe kapal. Ngabring ngalungkeun tambang, bleng. Kabeneran di Karawe tambang teh ku si Aki. Kuning. Atuh diangkat ka luhur teh gor we. Salamet. Surak sararea awewe lalaki hidup Aki hidup. Aki jagoan. Urang Banten. Pan urang mah lamun dipuji teh atoh. Ieu mah aki-aki baketut. Remek teh nyari. Panon beureum. Abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog. Dipesat eta bedog set. Eta jelema mah anger we hidup aki muji. Hidup Aki jagoan. Eta si Aki bari bedog di kieu-kieu. Montong hidup-hidupan sia goblok. Sok ngomong sia. Aku sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng aya nu nyuntrungkeun soak meureun. Lain jagoan pemain nyuntrungkeun. Lain untung aki-aki teh trauma ge. Luar biasa eta kejadiannya euy. Di dunya aya wae Kang. Atos Aki atos cuk awewe bari mawa duit 5 juta. Mangga ieu Kang Aki Kang jajan. Kadekeun anjing ah. Butuh aya ku duit mah. Bari dijamret tina leungeuna. Alah ampun. Datang teh kalemur eta si Aki. Kumaha teh Kang geus kalemur. Makanya imahna teh nengang nih bae dituun Kebon Jati. Si Nini eta boga duit meuni jigrah. Ato. Hayang laptop cenah si Nini. Kawan subisa wae. Aki cenah isuk marek meuli laptop Nini teh. Heueuh cenah ngan kade cikurna cing loba. Marukana meureun lotek. Alah. Di imah duaane penduduk teh si Nini jeung si Aki. Si Aki pantes hujan ngaririncik. Hujan ngaririncik. Pantes. Imah nengang, imah jauh di Sumatera. Ayo anak. Peledug si Aki udud kolobot. Si Nini nyepah. Kabulae semua. Digigir ucing budug. Si Aki eta merong bari udud teh ka si Nini. Ai merong teh kana susuna. Sangkilang susuna geus siga giribig butut ini. Seukeut merong teh. Meureun si Nini eta diperong ku salaki meureun rada era. Isin rasa. Ngomong. Naon maneh teh Hasan? Oh Hasan ngaranna. Tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut. Aduh. Ih, lain sih. Sabenerna aing teh geus 32 tahun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kirana daek maneh sih. Baru sia teh hayangnya. Heeh. Sugan teh aing wae nu kitu teh. Sarwana. Duana ge hayang. Ampun. Si orang Pak Esi teh. Hayu atuh. Wah, atuh eta si Aki diajak ku si Nini. Asa menang jalan. Diridig si Nini dijingjing bawa ka kamar. Wah, acal ucul. Gor caritana gatrik. Eta si Nini nepi ka ngajerit atuh. Ngajerit kumaha ya Kang? Sia Hasan.
naon sia teh mending ngajerit kawas gadis we. Mas ABG we. Lain aing mah kaget Hasan. Kaget naon? Eta bobogaan sia bet jadi gede kitu. Ih, lain gede goblok nilep geuning teh. Aduh, aing nilep jadi 3 atuh puguh we ngagunuk. Aing nafsu gede bener teh. Nafsu gede barang. Ampun. Barang teu kuat bener. Sini nih nyaah meureun kasalaki isuk-isuk ngala akar euri. Akar euri deh. Akar jambe. Wah, akar-akarannya digodog tak ku sini nih. Jeung rok meri punya. Tah inuman tak ku sia kanya ari aya keneh kahayang. Kene hate. Inuman teh saminggu si aking inuman eta dijabah. Dijabah. Jabah teh teh. Ku saminggu jo pudeg-deg teh. Wah, nepi ka ngebeling atuh. Oh. Jadi ayeuna mah sia nini tenyo nyaring dulu. Alah, wae dulu. Hayu atuh. Hayu. Wah, ger carita nanyaan ini mah gatrik. Mumpung pergel kana sua. Ai basa eta mah pan sini nu ngajerit. Ya. Ayeuna mah si Aki nu ngoseak. Ngoseak kumaha teh? Alah, si Aisy make irek sia teh. Hese dulu. Lain hese goblok. Sia teu apik. Naon? Eta samping milu ka jero atuh sia. Aduh ampun. Lain meuni teh tarapti. Mun urang mah tong rurusuhan ye. Heeh, meuni teh tarapti teuing atuh. Ampun, aya pihak katilu milu. Alah. Ya katilu anu ngaganggu. Heuh, urang Sunda mah kitu cara wokah nih dongengna teh. Eta caboka teh rame urang Sunda. Alah, alhamdulillah Gusti, anu penting mah hiburan urang teh bisa seuri nya. Bisa seri bunga kan. Banyak ketawa awet muda. Betul. Gitu. Tapi aya kamari Naon kan? cakak jelema aya geus seuri pae. Teu pira katingang paku payung. Bayangkeun da leutik paku payung mah. Sabaraha ini? Ngan paku payungna keur naplok dina tembok. Atuh jero aja katingang tembok ya. Didengar teuing. Alah. Oh, aya hansip euy. Naon Kang? Hansip aya naon? Hansip jago tembak, Waduh. Jago tembak kumaha? nembak curug eta nepi ka paeh jelemana. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kana tarang. Ya pae nama kana tarang euy. Gitu. Oh, eta mah pikirnya ku jelek. Alah, alhamdulillah Gusti. Ya, Kang, neangan dunungan deuk teh euy. tapi tos Juragan Arjuna nuju tapa. Margi disedek wae ku Gusti Winungulan ku garwana. Cing cenah sugane atuh teangan akang cenah anak kaula. oh tangtos. Bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat. Da yakin pira-piraku cenah anak kaula kudu anjing mah lain anjing. Nya. Jelema da kaldenge cenah ngagoar sora jelema. Jadi Juragan Arjuna teh panasaran itu. Ajeuna teh. Oh. Alah. Ampun teuing. Pinasti kersahyang tumampara. Doh, iya iki. Barang nuju aya dina satengahing ngobrol. Saperaptane pun ieu Bambang Panji Putra. Doh, Anu dibalangkeun ku denawa rag-rag di ieu tempat. Kaget koneirah ningali. Wah, Bapak, ya, beliau. Kaget koneirah ningali sapisan. Ningali kaget koneirah ningali. Wis kena tihin pinasti
tersayang ya anak ganeng wah murukan jelema ya nyata pangaruas oge cuma teh ucing uluh palang siang deui cing sidik-sidik sahaja dah cingkang bisi aen wawu bisi wawu alah budak alah bapak sahaja juragan Abimanyu manja teh ka ini meuli sarupi bisa ini ngagebeg aing ngaduh jika kula warga dunungan Pak raraina tinggali Pak ulah kangen nog lenan sabok sak wae naon gali euy wae jelek di mana rag-rag di luhur ada utang kai gede di dieu mah lain di luhur di awang-awang di luhur di langit rek terjun berenang ngan lepas payungna talina juga nama pegat nya cing pariksaan sugan reret atuh ari rek diuk teh mun bejaan gawir gitu sakitu lawang cing Pak saha teh Pak ih teuing aya naon Pak agan tinggali ya nun Arjuna laida sanes agan sanes kula rag-rag agan di luhur nama teh budak ngora bot nuhun kasep seperti abdi keur ngora gitu jauh keur umur 18 tahun jauh kitu pisan rupa abdi jauh ini jauh di depan ngambung lagi keur sakola SMP ya ada teh sakola tuh amual mah ngambek ini mah sing atuh Pak wah pulang geuning pes-pesan kene sumuhun teh mutur pina aya ing arek apa teh aya sing landongan nya Pak emangna aing teh dokter ye jelema teh ngararomong bureutna semar teh lain ku rek kadut ku ilmu aya sok buktikeun aya bijikeun kanya oeng-oengan teh tutungkusan teh kayaknya sok nya Pak sakuat teh lagi bapak mau geuning sok mati ya ai kolot mah beda dina beuteung bapak teh ambulan teh aya genep ilmu lain wah jauh atuh cing sugan minta doa nanti da masuk dijabah wae mohon mah basa eta oge geuningan nu hese ngajuru sing ngajuru nu digotong ka imah bapak kumaha oh nepi ka jajarita teh nu rek ngajuru teh biji-biji biji akan diusap geuning ku bapak hari teh oh biji paeh nih tampiling sak wae goblok geus waktuna heeh ulungan wa kulit waru angan daru sinengul coba kalimahna teh teu pira aduh kulitan aduh wah ulat persis pisan si Abimanyu beungeut budak ieu tak kalimah naon teh pamni mati gitu mati teuing kulit waru angeun tahu si dugul lain gitu bari barang teu sabaraha saha satria upami di persantren ngaran kaula teh Bambang Panji Putra doh saha cenah aja Panji Tangkorak cenah Panji Putra atau si Pitung jago cicaheum jago Betawi Betawi cicaheum saha Aden Bambang Panji Putra di mana lingi di mana Aden
di mana anjeun satria? Kaulah teh ti pasantren Karangkan sana pangresa. Siswa na pangresa Panji Atmaja. Waduh, atuh Atmaja itu mau dalang. Bisa jadi ya kapan aya. Iya. Kembang sungsang Begitu nih. kembang sungsang dinang kotak rawis wayang Gitu. Pisaan sih. Itu puguh we. Besok lalajo nih mah. Lalajo kau ngadalang lalajo nanti. kunaon hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon sababna anjeun ragrag ti luhur? Ya pasti aya ti luhur mah ragrag. Namanya di darat. Namanya nu ragrag di handap ka luhur. Cicing sia teh. Nu mawi kaula teh penak sareng buta-buta di leuweung kaula teh dikepung wakul buaya mangap. Dupi salira teh saha? Ngaran kaula, Leres kaula nun. ngaran kaula teh Kerincing Wesi. Kikirincingan, Ada ayam Kerincing Wesi, Kancing Jaya, kancing cetet. ayang Tong disiksa. heureus sia teh. Ayang disiksa sih. Aing kaboboga dibabukna mah ge. Ayang disiksa. Kancing Jaya, Badalungan, Badalohor. Genasap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi antap. Lagi gitu. Badalungan, Surya Pringga, Surya 16. Genasap. Lagi gede alung. Surya Pringga, Jabang Tutuka, Jabang Bayi. Dikeprek siapa ini? Tadi ada kungo coblak wae mo. Antegan we. Jabang Tutuka, Bima Putra, Bima Ungjila. Dah dan. Ilaika wa ma ungjila mingkok. Lu. Kadangu kuan deh. Lebih kayak gitu dah. Bima Putra, Arimbi Suta, Rimbi Randa. naon sia? Naon kan? Panuju sia. Iya. Palotot tanda itu jalan mana kemana Padahal kana. konte Ari Mirana cenah. Ah sah goblok. Sok ngomong deui sia. Sana Arimbi Sakti gitu. Lain. Ari Silaing aya aing cilaka teh atoh. Lain jauh. Pokoknya lain gitu. Oh. Ari Miratu. Lain. Jauh atuh Lain lain. sia. Awas kowe. Nah, Ari Sakti. lain. Dunungan ge ada ngukeun tadi. Lain. Ari Mi Beunghar. Lain. Komo kana beunghar mah. Ari Mi Panggeulisna. Eueuh lain. Lain. Bebas. Atoh aing disiksa teh. Kukupingan teh Bima Putra. Iya. Geuning anjeun apa? Seun eta teh uwa kaula. Saha teh? Kangjeng Rama uwa Bima. Ujang. Nah, ka juragan Bima teh uwa anak Anoman meureun. Ah, Jauh-jauh goblok sia teh. itu nyawa pancakaki atuh bener. Atawa anak Ibu Agnes. Naon Agnes naon? Agnes Morojol. Monica. Anjeun teh ka Kangjeng Rama Bima teh uwa. Sumun aya putra saha? Numutkeun Kangjeng Eyang yen kaula teh putrana Panengah Pandawa Arjuna. Loh. Hei, Aya anak gandeng. Ih, goblok sia teh. lagi nih. Neungelan tongong kumaha mun biji cacing aing. Heeh. Bidi liar cacing. Kukupingan teh putra juragan Arjuna.
Keti saha cenah mah saurna mah Kangjeng Ibu teh kakasihna Ibu Winungulan. Uluh deuleu ujang. Astagfirullahaladzim. Dina 5 tahun nu geus kaliwat teh kajadian nahanya. Eta geuning emutkeun. Teu mungkin mah nya geus sagede kieu 5 tahun. Nya sabongsorna ge jalema. Nah mah kitu mungkin Panjuragan Gatotkaca oge umur 3 tahun satengah jauh sagede kitu we. Oh bener kitu teh. Digeblek dina kawah Tangkuban Parahu. Deh. Kawah sada di muka. Ada di muka digembleng. Ngapa ngomong? Teuing saya teh masa ngaliwat dina pikiran diomongkeun. Heeh. Jauh. Saur Kangjeng Rama yen kaula teh kapungkur teh cenah ku jurig dek dialag getihna dek dipake tumbal. Ngan ku guru ku eyang kaula, ku guru kaula. Disabet kaula teh dirawu dipangkunya dikukut. Malihan diibakan ku Tirta Kamandalu. Doh kakasihing dewa atanapi dipasihan ti dewa. Aduh aya anak ujang. Naon wae? Amuy. Laras pisan ieu teh tuang saderek agak. Lu panggih deui eta budak. Ade kek naon teh? Deudeuh teuing pucuk. What? Adi akang geuning ieu teh. Amuing Aden. Laras pisan ieu teh kulawarga salira kaula Aden. Bisita apa akang teh putrana Kangjeng Rama Arya Bima. Wah. Dimas, akang ka bapa hidup teh paman. Uluh, Tuang raka teh geuning. dupi pamanna kula sadewa. Daden. Dedeh teh ieu Mang Kasep, ieu Mang Sapei. Bapak. Aya wae eta ngomongna mah si eta Gile-gile teh ngai kasih monyong. Da mah dipercaya. Yo ngakuna kula sadewa mah nya teu sarupa. Oh, mun jauh. Tah ieu anu hideung teh ieu teh penguin. Nah, sia teh. Cekek gua. Ieu teh Kakang Gatotkaca. Ieu aduh. Nuhun Kang. Luar biasa paman. Geuning anu ditapaan teh ieu murang kalih teh. Uluh, amuing. Teu sangka panggih deui jeung budak ya. Kitu pitulung pangeran Maden. Dupi ieu teh anu hideung teh saha? Da ieu teh kalkum. Iya. Geuning aya isuk-isuk teh disadap. Ampun. Eta ku bisa soraka. Doraka teh ka kolot kitu. Lain ka kalkum aing mah. Pak, ieu jang tah teh bapak dewek da kalkum mah. Ciwit aja begitu. Dupi Mang Astra Jingga maot. Cekek ya euy. Itu da kabatur bisa ngaheureuyan. Ieu teh pawongan anu kakasihna Uwas Semar Badranaya. Aduh. Uwas Semar teh ieu sieun. Mang Astra Jingga mah maot da jahat sama jelema teh. Terus gogoreng. Eta nu diiket Mang Astra Jingga. Aduh, wilujeng tepang Mang Astra Jingga. Nuhun Aden. Nya sarupa pisan ampir le budak duh. Oh, mirip pisan yang Gusti Abi. Eta lameuna percis juragan Ajurgan Arjuna. Nya eta ku ipisna. Dupi Mang Dawala keur di ruang. Kapungkur ge. Kunaon? Panyakitna teh burut. Burut. Ieu Aden, Mang Dawala. Mang Gareng mah nuju dagang pulsa enak teh. Muka konter. Jualan HP. Nuhun. Kelanan Adimas kunaon ragrag ti awang-awang. Nu mawi kaula teh bade nepangan Kangjeng Rama sakumaha kasauran Kangjeng Eyang yang Kangjeng Rama teh kakasihna Arjuna.
bener pisan lamun kitu carana. Sanes ngabega. Naon? Ujug-ujug maneh cenah turunan Arjuna lain. Turunan Pandawa lain. Cekeng memang nya nada ujug-ujug dikepung wakul buaya mangap. Nyarita-nyarita Pandawa anjeun di Ancapati. Laras kaula nuhun. Lamun kitu carana wa. Mudah-mudahan wa. Benang raratan anak paman Arjuna di waktu ini. Beda atuh da juragan juara Gatot Kaca mah jiwa intel. Wah, jiwa intel. Kitu na geus kapangeun nu mata kuasa omong-omongna teh kitu tah. Nya. Di belah mana ada jurigna? Rupina da mah tebih ti dia itu leuweung palih ditu. Lamun kitu carana hayu tuturkeun Dimas. Tuturkeun adi akang. Wa, Lan, tuturkeun wa. siap mengamal. Ayo. Ayo. Panggih raratanana lamun kitu mah carana euy. Mudah-mudahan we. Bebenyit. Oh, di pelarian teh aya. Karungkun belah ditu lapur. Sugan paling kaler. Dina gawir teu panggih. Dinu bala teu aya. Boa gua. Aneh aing mah. Nah, nggak boleh saat gitu. Oh, bangkala. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewu pakulingan rana. Ya. Eta geuning budak nu dialungkeun teh sok buktikeun eta. Dah. Hei, tenawa. Wah, ieu. Saha aja. Ieu lanceukna ieu tah. Lamun kitu carana, anjeun dek garoga hala adik kaula dina harti paman Arjuna aya di dieu nya. Wah. Hah? Paman Arjuna aya di dieu. Arjuna mana ieu? Arjuna mana? Buktikeun bener paman Arjuna aya di dieu. Eueuh. Moal pati-pati anjeun nyarita kitu ka ieu satria, ka ieu budak, lamun teu aya paman Arjuna di dieu. Saha ngaran maneh? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Moal serba kapisan yang kalak sampean lindang di kaula. Apa kon wani marang aku? Ora wani teuing apa kulanang-kulanang. Yi menuji. Dah, mundur kasep. Sumaga kaula nuhun. Oh. Iyo euy. Naon Kang? Mun jangkung gede kitu bosongot naon kahakanana anu kitu nya. Wow, nyabar sa. Bekieun cucunguk. Bekieun nu kitu mah mo. Urang masalah jeung ada. Dimas, mundur Dimas. Lain kopi omong. Kaula nuhun. Kakang Gatot Subroto. Eta kopi omongeun wae. Jeung aya we sasa. Maju kurang ajar ya. Maju siap kurang ajar. Woi, yo pasta.
sajinga eta Kakang Gatot Kaca usik nepi ka kitu murid mang teh baru kana teh Usikna timbang ya. ngawarah Gatot Kaca teh nepi ka butak mong tah sabaraha taun teh jurus kitu teh teh eta ngasreng kaluhur bari jeung najong teh gerakan naon gerakan kalau ngampih teh Eta teh eta teh atuh apa bener? dengan elehna gerakan kalau ngampih mah ku Depok Aku Depok jaga plos. bakal ngeplos luar biasa Depok teh kumaha Depok anu ka itu teh Bekasi geus bisa dibawa ngomong teh bakal Di legend. Bangsamnya Bali Lakehin sama Sami Garuda woi ya woi woi Wah. Sakilat we. Tetengeulan nepi ka kitu. benang euy Benang, benang. Babuk si tarik. Arek bubak babuk teh leret heula. uluh kagan mah teh airek neungeut teh sia beunta Bunta leret punten agan punten benang ya benang, benang. Babuk. Puas. modal sia Puas. lah tadi geura kade sagedeung hayang udud embung seueur sireum lain hayang udud geus eureun Geseren. Ngaganggu kana napas. alah Ngaganggu kana. dewek boga permen sieun kana huntu Sok 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 keeuseun huntu ulah. Tong menang di Allah. dewek boga nomor jetu haram Benar, benar. hirup gede bot hirup gede tembok Tingali hirup pae. aduh nah teteungeuh teh agan Sasangkeng. di kumaha teh efret we bae nuhun di kumaha kepret mode kepret abdi keur ngorak kitu tah Pasang ngepret naon. mun dirampak sekar gitu basa ngepret bancet Adoy. monya ngeprek bancet tapi anu baru leungeun margi bancetna nuju dina batu atuh panginten mah ngepret batu pami kitu mah tah geuning uninga Oh, panjang. gitu-gitu wae dituluikeun sia awas alah pimpinan aing deui itu ye saha ngaran aing Bima Bisa kalau Oh, lain kebijakan Bima mah jangkung gede kasep tapi meunah penek sabab aing katinggang kalapa Tuh panginten tinggali itu pabalatak dulur-dulur aing ku si Gatot Kaca di Tenggelan memang geus murid dewek Gatot Kaca teh dah. Benar. sok ngomongkeun bejakeun bener sia di negara di karaton maneh di dieu siluman naon aya Arjuna Nah, geseri. eueuh aya sia di dieu wes naonana Arjuna maneh aing tah lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu tah Eta. monya Yudhistira nepi ka kuleuh gitu
aing teh bener nama asli nama Prabu Siliwangi. Wah. Suka dari Serawan Anak saha Prabu Siliwangi? Anak Dayang Sumi. Coba. Itu ke jauh-jauh ke mana we karep si kurang aja. Dapalin kaget tuh. Sok maca sejarah. Aya bener Arjuna di dieu. Eueuh. Aya sia. Nah sia teh meuni mung teh nyaritakeun aya da mah di kumaha. Atuh meureun aing dipecat. Karena gitu ge kan. Naon? Panggil gua. Dunungan aing dia ngawenti-wanti ka aing omah saha wae nu nanyakeun Arjuna cenah meureun ada dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh. Oh kitunya. Halus tah. Halus kakak. Itu jadi intel. Oke. Begitu ge kapanggih heuh. Lihat kapanggih. Di mana karatona? Moal panggih. Di Saloke. Moal panggih kumaha? Moal panggih. Rahasia di dieu aing anu nyekelna. Teu meunang dibejakeun yen abus ka karaton teh abus kana guha. Aduh. Oh kitunya. Heeh. Nuhun atuh aing. Kunci nari geus. Kadesya. Naon? Ku aing di podaran sia. Hah? Maneh boga nyaho Arjuna aya di dieu. Teuing. Dah. Alah, di mana enak? Pokona moal dibejakeun di mana-manana. Pokona mah di dieu eueuh Arjuna. Nah, di dieu teh yo aya di dieu. Nah, di mana tuh? Di jero guha. Jaga Lamun aing boga anak buah kieu dipencit bae. Jaga buah. Dahsyat. Goblok teh ngabintih ka aing. Yo. Bisa ka jelema euy. Oh, pernah. Woi. Woi. Alah goblok. Waduh, setan aing beungeut aing ngana cai muning. Hakan. Agan? Wah. Lah. Asa geus ieu ka tempat ieu teh mah. Baheula teh ya. Zaman naon tah? Dina zaman wa Dastara wa Jayarata nikahna ka Dewi Dursilawati. wa Dewi Dursilawati teh aya raja Zaman Bang Sagara. Bang Segara teh baheula. Ulu. Guha salah pintara siluman ieu teh mah. Sumuhun. Yakin Paman Arjuna aya di dieu wa? Cikan atuh. Ayo sambil lu. Nejak. Kacarios irajana parantos nampi layang jamus kalimusa dati patina. Doh, iya iya. Ayeuna mangsa bade dibabuhkeun ka Arjuna anu nuju aya dina obab. Leres. Masih keneh tatapa sanajan aya dina obab teu sasauran, teu tuang, teu leueut. Kitu kaayaan ieu panengah Pandawa Arjuna. Hai, Patih, ulah nun Gusti. ayo urang gebukeun ka si Arjuna ieu layang jamus kalimusa.
Pepecah jalan kapiku Dasar kupati abonan Pepecah upami wangsu Walang pada awonan Ari sindang layak parapatan Arji sarantan lamur bohon Samudaya kalepatan Apun tenang nuka suhu Ari cikurai mah gunung cikurai Ari tempat niis mong janggelis Munapat durang abdi puyang Munapat tebih hati lagi Ari gunung guntur neng yuning gunung guntur Jalan nama eyang anom ke parapatan Amit mundur Dilisan kalepatan Kita saneste sejak kadano Aratos natajang sayagin Sanis baiku tesono Waktos naparantos dugi Campuran sangu gigi Mengepecahkan sesonuan Enjing mah urang haur gelis urang patepi Empang anu teu dipalakan Eta koredas mah tembong jadasna Ilas urang gogonyakan Enjing mah kantun waasna Pasir kocak karapitan Ari pita plaken tadi bantun Abdi semangat pamitan Nyanggakeun ieu wilujeng kantun Ari kembang eras jalaprak Malati mah di sisi cai Ili alami depan Pamugi ulah reglani Ari mesel ragi seberarti banyak Dianggo meyeman sentuh Pamugi wadah depan Pamiapi atas langsung Kacami ngangat ketepang Hari di bangkatan awi tali Pilih lami dapat tepang Kamu kineng yuning ulah rek lali Pepecah mah yang anum jalan kami buldeui Hari meser kupati abon-abonan deui Pepecah upami wangsul ulah ngupat ka Limantaka Duh. Lan Pati Liman Sakti sami Iya nyaeta nyaketan ieu tawanan Arjuna anu nuju tatapa sanajan diculik di kumaha-kumaha teu sasauran teu leueut teu barang tuang
kontenan anger neraskeun naon rupiah pamaksadanana pati kaula nun paduka syukur bagja kumbayangan ya layang jangus kali musada geus aya dina leungeun kaula ayeuna mangsa narek digebukeun Arjuna aing butuh getih Arjuna pikeun tumal di ieu nagara sabab kaula meunang ilapat yen kudu dicak-celakan atawa kudu ditumalan ku getih Arjuna wayahna Arjuna ngomong Arjuna anger ngapisu kene wah biasa sasauran pinasti kersayang tumampara dah ieu ge Raden Gatot Kaca barang ningali ilayang jamus keur dicekel ku hiji raja dah ieu ge hingga Raden Gatot Kaca ngagunakeun sajumlah kakuatanana dah Panca Braja, Braja Musti, Braja Kalpalamatan, Dentau Sesa Sabta Parwo Bajingring Tapak Nenggala. iya ge Nyata bari ngarebut ieu layang jamus kali musada. Denawa nya ditajong ku dua dampa suku hingga ngaluarkeun getih hirup masing pati tumakaning pelaya. dah kurang ajar edan Paket tenera pan ningali paket tenera ningali paket tak kiri-kiri rakyat tenera ya nafsu kang kagila-gila ya sampean kaula Gatot Kaca dah ieu layang jamus geus aya di kaula nganu harti sampean anu malinga ulululululululu pinasti kersayang tumampara dah ieu ge Bambang Panji Putra percis ramana nyata tete makanana istuning pas kana ti corona dah leres ieu patih negara kapanggang ti corona ku panahna ieu Panji Putra dah wah wah saha ku abdi kan hayang wae manehna rayi kaula nun aduh oyok tete gitu makan nepi ka kitu pajar no Rama, pas pisan kana ti goro ramana we lah nunungan di dieu Pak video wah akang aya anak aya dua anak ge ayah tong heureus ya ayah nu bancang di dieu cing wa geuningan ieu teh ngalangsungkeun tapana Paman Arjuna teh leres dingin agan sampurasun lelemutanana tenan waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya iya sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta mentigara sangkala kalaruatan sangkala kalaman desa sangkala kalaruatan pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang dah angan siksari ning gampang-gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapu denda ing batara dah leres ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun Gusti nedapa padang ati nu ngansik na tungtung ati hurung tanding damar hurung
mon corong tanding sarengenge ke dia bulan 14 saang Padang Narawangan. Doh, eta lilir yang merbangun lilir yang merbangun kaya ngimpen sare sakedapan saha di luar ayana Kakang Semat ya abdi gan ya abdi agan Man, putra Gatot Kaca. da konsina meureun aya di luar bukakeun Mang Kasep leres gua cing bapak mah kagungan haji pamucatan tenan ulah nya kapungkur geuning bapak basa mau sepeda nah anak-anakan Ieu konsina ya. ai sebar bangsa Paman Panca Braja. Raja Musti Braja kala palamatan tentawi sesa staf tapur mupajing jadi tapak dengan tolong. waduh Allah eta tanaga ieu desi kemelian dolar men teh ieu Superman juragan Gatot Kaca mah Superman Superman naon Superman karet permen karet atuh teman Bukan. Muningakeun tuang putra teh parantos penak paman. saha Anu pilarian ku paman sareng ku sadayana. saha Sil putra paman anu teu aya teh kapungkur ta ieu. Ye. Panji putra Kapayun. dah kapayu pino damel kaulanun ngahaturkeun semah pangabaktos kohnya panjenengan Kangjeng Rama kaulanun ngaranna Panji putra leres kaulanun tapi sae tetep winungulan Nyai hampura ku akang dipitnah Nyai menang fitnah pajarkeun teh celah lahirna teh anjing tapi geuning buktina anak akang mah jelema kasep anak ama nuhun kasep ayana alhamdulillah Bapak anu dipilarian teh penak putrana ieu Aden tiasa riumung pulung deui mudah-mudahan saterasna riumung pulung kalayan karizkian anu agung da kau abdi ge karasa ieu geuning agan beunghar maka abdina ge nyorolok nya ngocor ka abdina nuhun kana kasayan Kakang Semar lamun eueuh bantosan Kakang Semar sapala putra moal nepi ka kieu kajadian Gatot Kaca nuhun Mang ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kana gawe hidap Sawangsuna paman. Parantos janten kewajiban putra Gatot Kaca. parantos janten kewajiban abdi agan dan kewajiban penak sareng putra eta deudeung teuing kasep paingan meuni sarupi jeung abdi eta putra teh mirip Gusti Abimanyu naonana liang irungna molongo sarua jeung dewek ari dia ari malangona mah sarua bagja tinemenan kasep hayu urang mulang urang riung pulung urang sami syukuran kanu Maha Agung mudah-mudahan naon rupihara reged ieu teh sing jadi contoh anu patotos pikeun ngaronjatkeun keamanan urang di nagara Timbalan paman. ya ulah salamet geuning ucu alhamdulillah salamet nu kagungan maksad sakulawargi Pak Asep Tatang kalih ibu sumuhun salamet pakuon anu dilinggihan salamet atuh bade angkat deui ka tanah suci sieun ka Arab di damel mudah-mudahan kenging rezeki anu ageung panjang yuswana amin gampang ibadahna gampang usahana nya cu
Salamet nu nongton, salamet nu ditongton, sakali salamet tetap salamet. Salamet. Wa sejawangsul hapunten tina sang rupiah kalepatan ageng sumonten alit. Amin. Rupina ila lampahan teh urang cekapkeun duwi ka dieu kembang tinetik sin barang sari tutup lawang sigotaka.